Ki Holil Bangkalan cerik saminggu deui ka pantat tadina debat jeung Syekh Nawawi pajar lain Syekh Nawawi padahal guru kan ka Syekh Nawawi pesana bisa mancala putra mancala putri sanggeus debat LS Ki Holil debat LS saminggu deui pandek balik begitu nyana merenung aya teh saha nu ngelekeun aing aya nu ngabejan eta mah Nawawi atuh Nawawi mah guru. Lamun ngandelkeun ilmiah secara normal moal bisa kajen kuku mage lantaran Imam Syafi'i teh kapan waktu keur ngarang aya opat nyanana Imam Syafi'i aya opat di hiji ngarang itu jadi ka hiji jadi kadua jadi katanya nyana keneh deuk kumaha coba eta deuk kumaha coba ayo jus non garangan Syekh Nawawi begitu Syekh Nawawi masantren begitu Syekh Nawawi masantren ka Mekah nu pertama kemudian kapanggih jeung ngaran guruna itu ngaran guruna nu di Mekah nu pertama datang ka ditu teh kumaha Asnawi urang Yaman begitu kadinya teh keur kabingungan nyana bingung guruna kemudian Asnawi depan kadinya ngabersihan imang ngabersihan nyapu ngepel barang di deule di dinyana aya kebetan barang aya kebetan di dieu teu asep di dieu di deulean ku Syekh Nawawi keur ngarang kitu cek Syekh Nawawi barang di deule di hareupna di dieu Sapinatun Naja keur ngarang Sapina kakarak menang saparapat teu diteruskeun isukna ngepel di dinya keneh menang saminggu ku Syekh Nawawi diperhatikeun teu maju Syekh Nawawi bebeja mama abdi ulah di teangannya bade teu aya heula di ka mana bangsa 40 poe abdi bade indi teu lah mama atuh ai naon kada keperluan mah teu naon mohon Syekh Nawawi padahal mah di kamar bae 40 penting teu kaluar ngarang Sapinah karang punya Sapinah 40 poe tah Sapinah ngarang Sapinah 40 poe beres diteuneun di mejanya na teu bebeja plek ngadoa heula peutingna tanpa abdi takabur tanpa abdi sombong abdi manulungan ka guru lantaran guru bangona kesulitan ieu ngarang kitab ieu Gusti hampura abdi ngabungahkeun ka nu jadi guru bae abdi mah ieu teh mangyieunkeun sanesna abdi ieu teh nang Gusti bade disangakeun di meja moal bebeja abdi mah ka guru abdi teudeun bae kadinya kitab isuk beres ngepel kabeh di deuleu ku guru ieu Sapinah saha dibukaan ku guruna itu ku aing di karang teh hayang kos kieu yeuh deh ike dibulak-balik bener ieu kos kieu ka hayang teh yeuh guguraan banyak ieu lang saya nang saha nu ngaku kabeh aya tadi nu ngepel saha Abi Brozak wah teu percaya aing mah kanu beuki ngarokok kitu mah lantaran di gitu naon ngaranna ditanyakeun teh nu ngaku nu ngepel tadi saha aya nu bebejan Nawawi Al-Bantani tidak ka dieu panggil ieu buatan manehnya sanes teu ulah sanes henteu abdi mah henteu hae coba disumpah kulantaran disumpah ngaku hampura abdi lantaran abdi teh ningali mama ieu bangun deuk ngarang datang kadinya teu maju-maju saminggu abdi mah sedekah bae ieu ka guru bagus ya ieu nu kubawa deuk di karang teh kos kieu ieu masyaallah alhamdulillah mah dicium ku guru ulah cek mun cenah ulah dicium leungeun abdi mah henteu tetep bae guru nyium murid masalah lantaran ieu luar biasa istimewana ieu nu dimaksud ku mama
dari karangan Senawi 40 peting ngarang sapina. Urang ge pernah ka babaturan maksudna nulungan kanu saluhureun dideuleu ku urang jatuh anggeus. Isukna dideuleu teu anggeus, isukna dideuleu teu anggeus. Tulungan ku urang. Di malam yang sunyi kutulis sepucuk surat ini, berlayang tak bersayap, berjalan tak berkaki. Itu setan tamah. Aku ingin menjelaskan, menguraikan tentang isi kandungan kepadamu Sarwiti. Aduh, sebaiknya kanyana. Inang bisa ya. Alhamdulillah, ya ini nulungan. Orang bisa nulungan sudah cinta. Kita gesarua sodako kene sih. Syekh Nawawi pohara jasa pak. Langsung ku guruna. Kita pindah masantrenna. Ieu mah lain nurukeun mama ceknyana. Dituduhkeun lah ngaji ka anu ke opat guruna Syekh Nawawi lah di Mekah. Keur carita kakarak datang ke Mekah umur 15, baju ke umur 16, seperti kos gitu umur 15 tahun, maju ke 16 tahun, bisa ngarang sapira 40 petik, teu maksud ngarang nulungan guru. Ngapa sana ngadengen aing? Kunaon eta? Iya tahu wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ukur coba maka ilmiah moal kaukur. Atuh tama jalain Syekh Nawawi tama atuh dibere caang bae ku Gusti Allah kudrat Allah nempel tanpa hikmah. Ye da kumaha? Sakumaha? Ki Holil Bangkalan ceurik saminggu deui ka pantat tadina debat jeung Syekh Nawawi pajar lain Syekh Nawawi. Padahal guru kan ka Syekh Nawawi pesana bisa mancala putra mancala putri. Sanggeus debat LS Ki Holil sanggeus debat LS saminggu deui pandek balik. Begitu nyana merenung aya teh saha nu ngelekeun aing aya nu ngabejan eta mah Nawawi atuh Nawawi mah guru kunaon dibawa ka dieu sebab nyana mah lain keur ngaji lain keur ngalaan cai lain keur di lapangan oh biasa kosu digawe Syekh Nawawi tapi lamun keur ngaji wah luar biasa jadi eta didebatkeun eleh Ki Holil Bangkalan teh atuh barang nyaho eta Nawawi diteangan ku nyana menta hampura teu kapangi-pangi saminggu deui mepet diteangan kasih Ali kasih Amir ku teu kapangi-pangi diteangan di Baitullah teu kapangi ngadoa ka Gusti Allah teu kapangi balik Ki Holil ceurik Ki Holil teh ngarasa izin jasa ieu non diskusi munazarah jeung guru ai urusan eleh nama lain masalah tapi munazarahna ieu waduh besi bendu guru jeung lain sebagainya saminggu ceurik bae terus di Bangkalan ceurik teu eureun-eureun nyahoeun Syekh Nawawi waduh murid aing ceurik Syekh Nawawi langsung ka Baitullah ngadoa leng hiber ka ditu ka Bangkalan dipeluk ku Syekh Nawawi geus Holil ulah boga pikiran ku kumaha kaula nyaho maneh teh keur sedih ceurik bae menta hampura geus dihampura jeung sagala rupa ilmu amalkeun berangkat deui ka Mekah teu kudu make pisah Masya Allah ku hari pisah harurah rese jasa bisa kudu 150 juta dan lain sebagainya birokrasi negara SN luar biasa kudu salin ngaran dan lain sebagainya Syekh Nawawi mah datang Masya Allah ukur coba make hikmah jeung sabab moal bisa wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nu mantak ente hayang pinter, ente hayang hebat, geus ulah nanaon. Tawajuh ka Gusti Allah. Ulah dahar-dahar saminggu, siapkeun kuburan. Ulah haju maksakeun. Geus boga bagian-bagian kabita bae urang jeung istimewa. Ya, nu kuresepna bae ge urang geus min jumlati wali Allah. Urang ku resepna bae ge wih pohara amat eta urang geus kasupkeun kana wali Allah lantaran lamun urang diodongengan kos kitu teresep Muhammadiyah tah buktina lain wali Allah kitu badak pohara amat masyaallah ya karim pohara amat Syekh Nawawi tuh eta kan lain lalagan mantak tanding atuh Nawawi Al-Bantani sing ade besi Nawawi bojong numantak make Al-Bantani ge kitu teh ya Nawawi
Al-Bantani itu Koreatan Korea manaon ngaranna Tanara At-Tanariu Koreatan Al-Bantani provinsian Indonesia negarawan baladan Masya Allah eta kumaha eta kos kitu tah eta geus teu artikeun urang ieu keur cerita rezeki maknawi wa yarzuqu min haitsu la yahtasib gitu ngatuh ukur ku urang ku zaman masantren moal bisa ka ukur paling ngaji amil jurumiyah sorop dan lain sebagainya 15 tahun utek-utekan dirinya keneh bae kadang-kadang balik poho narkib amin alaf ziyatun nang dibaca 5 wajah jadi 7 nyurah ka santri sanyanyana amil aya 2 pada 2 hiji amil nusuk mandian mait nomor 2 amil zakat wah cak santri jadi kieu guru urangnya ya Allah jadi mundur nah iyalah karomah ngaranna eta di luar tawang geus jadi orang lamun nyaritakeun Syekh kitu Maulana Hasanuddin bisa teu ngising genep bulan atuh ulah diturutan ku si aing moal ngising-ngising atuh mal kebel atuh mal kebel kabita mah meunang kabita diukur teh mah pamere Allah sing hade aju urang maksakeun maneh teu hees geus beurang teu dahar-dahar ya atuh sia urang ngukur maneh awak sia diukur bae heula ku sia panjang sabaraha lebar sabaraha atuh geus diloyog-loyogkeun ku Gusti Allah urang mah tinggal kabita bae ge tah geus min jumlatil wilayah kitu bae eta lamun Syekh Yusuf lamun geus jana ngaji Syekh Yusuf mah putra daripada Syekh Maulana Hasanuddin boro-boro jelema kotok-kotok cicing ngadengekeun suara Maulana Yusuf Syekh Maulana Yusuf ngeunah-ngeunahna suara embe cara ricing kebo cara ricing lamun keur lakian mah cicing kebal eta aduh ampun ngandak lamun endek hayang bagus suara di dinya tawajuhna di Syekh Yusuf Maulana Yusuf aya uluk-uluk Kangjeng Nabi Daud aya wiridan Banten di dinya tawajuhna eta teh teu bisa kaukur sebab tama karomah cara sesoleh ketika jadi imam di haram bismillahirrahmanirrahim maghrib nyana geus ruku makmum nangtung keneh nyana sujud makmum nangtung bae nyana balik deui ka rakaat kadua bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim waladhdallin amin deui nyana ruku jamaah masih keneh nangtung keneh bae nyana salam nangtung keneh bae jadi soleh paling ya nangtung kadang begitu ditanya kakarak ngarenjag ku ngeunah-ngeunahna sora coba dengekeun sora Habib Rojak sabalikna aing ke soleh mah tu bagus soleh mah urang keur hudang jadi hees mun nu ngadengekeun sora Habib Rojak mah urang keur hees jadi hudang ampun udah Gusti Allah nu agung. Nah, iya kumaha karomah. Hese diudag dah tuh karomah mah pemberian Allah, kudrat tanpa hikmah. Kudrat tanpa hikmah tah mah ieu keur carita sora, keur carita kagagahan Sidina Ali. Emang kumaha kitu? Datang ka setan sararieun ka Sidina Umar Sidina Ali dina pangperangan. Nya kumaha tah mah karomah tuh tah mah hese nyaritakeun tuh. Ku sorangan bae jawab perang teh wani Sidina Ali mah, Sidina Umar mah. Karomah dibere wawanen anu luar biasa ka Kangjeng Nabi ndek perang sabulan keneh kafir geus sieun ka Kangjeng Nabi karomah tah mah karomah mukjizat sabulan keneh ndek perang jeung Kangjeng Nabi geus harewas bae kumanya aduh ya urang kumanya teu bingungnya nata kos ente boga ka Bogor di Cikupa Bogor lain boga ka Bogor resep ka awewe aju deuk nganjang harewasan pan ditarima moalnya ya urang ieu kumaha ieu bingung ieu urang tah ente mah jurusan akadinya yo ieu mah mukjizat karomah hese ngukurna tah mah kudrat tanpa hikmah masyaallah ieulah karomatan aya sepanjang masa aya hamba Allah jang niungan
jangan jangiuhan umat selalu Allah ngamunculkeun hamba-hambana anu bisa ngebersihan hatena tanpa aya geneuk malet duniaan di jero hatena makhlukan di jero hatena hiji Allah aya sepanjang masa ku Allah tetap dibere bae engke loba jasa jelema nu sirik nu dengki nu ngomongkeun nyanana seuri bae atuh lain wali ai marah mah ngaranna sarwana diomongkeun atuh sadaekna sih ngomongkeun kuku bage sadaekna kalahkan nyungsep nu ngomong-ngomongkeun lah ujianana ialah hamba Allah sepanjang masa aya bae supaya naon niuhan nyaangan jang ngarariuhan jelema kurang dek diudag ku sia moal bisa naon sebabna lantaran eta mah pemberian Allah menang tapa sarua hamba-hamba Allah ge menang tapa lain tapa puasa di handapeun tanggal cari ingin gampang tapak kos kitu mah teu ngadahar lauk gampang teu ngadahar sangu gampang teu ngadahar kue gampang teu nginum segala gampang tapa tina duit pamarentah tapa tina duit anu riba tapa tinu kos karaya itu nu jelas-jelas haramna dahar mah salila jang ibadah niat tau masalah jakulu wasrobu wala tusrifu jaloba wali nu beuki dahar atuh anu gembul wali loba tah pelebah gembulna katurutan pelebah jadi wali nanti urang nurutan gembul-gembulna tuh jadi urang hese tanya nyarita geus naon eta bisa bae ku Gusti Allah meraktekeun ngaluarkeun kokotor dan lain sebagainya atuh jangan ge teu ngaku nang nyana meunang Gusti Allah di samping karomah nu lain moal katuturkeun ngan resep bae urang min jumlati wilayah kos kitu bae nu mantak para aulia Allah dijelas-jelaskan orang supaya resep caritaan Rasul supaya jadi ibrah lima yasmauha cerita kisah-kisah para aulia Allah supaya jadi ibrah lima yasmauha supaya naon urang supaya manut minimal aing ngarasa jauh amat aing ngarasa salah aing ngarasa rendah di hareupeun si eta ku sakitu ge urang geus jadi tobat ngaranna dia tobatnya tengah rasa rendah di hadapan Allah pan langsung ke Allah nama orang tuh bisa tapi begitu ngukur diri orang jenjana jauh amat kita termasuk nah iyalah kudrat tanpa hikmah karomah ngarana jelema makin mantap ketika diberi ku Allah karomah tambah mantap ke Allah tambah yakin tambah mantap liyaqbalu alaih. Tinggal contoh kedua wa misalul qudrat aidan ma'al hikmah wallahu a'lam bissawab.